Kang meniraoseun bahasana tegep pisan sing dipaparin kabagjaan Kang sareng keluarga. Amin. Amin. Hatur nuhun doana ditarima ku pandangan dua, disuhun dina mun-munan, ditampi ku ati sanubari. Alhamdulillah upami kadangun kitu mah nya sabab simkuring ge sami nuju belajar ngan simkuring mah sok ngutamakeun teh belajar nu daletah disatukangeun akal jeung elingan ngarah nu diucapkeun teh teu pikageuleuheun jeung teu pikangeon batur sabab sasangat-sangatna leuweung moal anu leuwih sangat batan sungut. Nyeri hatena ku sungut mah riweuh kaituna. Jeung aya cokolot baheula mah nya sing bisa paeh saacana mati cenah. Sing bisa nganjang ka poe pageto. Beh dieuna sing asak-asakna ngejo bisi tutung tambagana. Jadi artina teh lamun rek ngalakukeun hiji perkara teh pikir heula bolak-balik nah nguntungkeun nah ngarugikeun, nah nyilakakeun nah nyalametkeun. Nah kitu artina teh. Nah insyaallah lamun ngabiasakeun belajar kabelah dinya, insyaallah ke dina ucap, boh tina lampah, kete kaituna teh bakal nete tarajen hinca kamalan nungtik lari mapai bukti nyuksuk walungan mapai wahangan mipitna amit ngalana menta ipisna ngalapis kandelna napal naon disebutna malapah gedang kena harudang nya. Salam Sunda Pride. Assalamualaikum.